Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Keluarga besar Bapak Utun Darajatun almarhum kalih Ibu Ratna Komala, keluarga besar Bapak Sudaryat kalih Ibu Karmila, hormatan simkuring, hadirin para wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat. Cunduk waktu ninggang mangsa, nitih wanci numustari. Bismillah damel wiwitan, alhamdulillah damel wakasan. Tawis bakti ka Allah nu maha suci, wujud syukur ka Allah nu maha agung. Wirehna dina danget ieu, dulur sami cunduk, kadang wargi sami hadir, baraya anggang daratang. Munut restu para dulur, neda pidua para baraya. Mugia kersa ngucurkeun restu rahayu, mugia kersa ngecelakeun doa nu sampurna. Pangersa calon panganten pamaget miwah rombongan, mugi teu janten pepeling galih renghatna mamanahan. Aya naon nya pamaksadan, nu mawi jauh-jauh dicukcuk, anggang-anggang diteang. Sumangga ayeuna gerawakcakeun masing balaka ka pangersa kasepuhan calon panganten pamaget Bapak Dr. Andes Dadang Suhendi MSI dihaturanan kanggo ngadugikeun lebeting kalbu jroning ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Anapun jauh-jauh dijuk-juk anggang-anggang diteang, bari ngaleut ngeungkeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang, pribado sakadang wargi ngadeuheusan Bapak Rawi Ibu sadaya teu aya sanes aya 5 hal anu priyogi didugikeun. Anu kahiji sejanyangakeun silaturahmi. Mudah-mudahan cukang lantaranana ngalangkungan para putra-putri urang sadaya, Neng Cindy Nur Fitri sarjana kesehatan masyarakat sareng pun Adi Cap Irwansah sarjana ekonomi, pamugi tali duduluran tali mimitran di antawis 2 keluarga besar. Tambih raket tiasa silih pika asih pika nyaah sareng mudah-mudahan tepangna urang sadayana tetep tumetep kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pamaksadan anu kadua teu aya sanes seja silatul ahdi. Sakumaha anu kauninga sawatara waktos anu kapengker, ieu pun lanceuk miwah rombongan parantos ngadeuheusan Bapak Rawi Ibu sadaya sepuhna Neng Cindy bari nyangakeun panglamarna. Alhamdulillah ditampi ku jinisna kalawan kenging restu ti janten sepuhna. Kalawan ieu pun Adi Cap Irwansah parantos janji dina hiji waktu sejang ngadeuheusan di Bapak Rabu Ibu sadaya sejang ngadahup ngajatuk rami nya. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring sakadang wargi sejanohonan janji pasini birahi anu kamari subaya anu ti heula nyaeta sejang ngadeuheusan Bapak Rabu Ibu sadaya kangge saterasna tiasa Bapak Rabu Ibu sadaya di dieu sohibul bait ngarestuan ieu pun Adi tiasa jatuk rami ka tuang putra. Sakitu rupina Bapak Rawi Ibu sadaya hormateun simkuring anu tiasa kapisanggem, barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngaridoan kana ikhtiar urang sadaya. Jalan-jalan ka pasir santen mengkolna ti parapatan, hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya, nembe parantos kadugikeun gerantos kalbu kasepuhan ti calon panganten pamaget
Salajengna kedalisan panampian ti pihak anu kapapancenan ti pihak panganten istri ku kersana Bapak Ustad Dedi sumangga dihaturanan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi sa'ah fi majlisi silatirahmi, fi majlisi silatil wa'di, fi majlisi silatin nafsi, fi majlisi silatil mal, fi majlisi silatid du'a alladzi kana qabla aqdin nikah, alladzi kana fi walimatil urus. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudana ya Allah wa ridhaka matlubana ya Allah. A'tina mahabbataka, a'tina ma'rifataka, a'tina mahabba amalan salihan birahmatika ya arhamar rahimin. Nu mana ieu tos positif saklek baik jenisna Cep Irwan sareng Nen Cindy tos siap dinten ieu di patri asihna di akadan di ijab kobulan tos sepakat. Alhamdulillah Cep Irwan sasumping Neng Cindyna siap ieu nohonan janji sepuhna pun alhamdulillah ngajajabkeun di dieu nyiapkeun ieu tepang janji pasidi. Muga ku ayeuna tepang janji pasini seperti kieu urang dua kula warga besar dibersihkeun tina tanda-tanda munafik. Sabab di antara tanda munafik ingkar janji sulaya tina subaya. Oke, janji adalah hutang. Wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Cumponan ku anjeun janji sabab janji bakal dipertanyakeun. Tapi alhamdulillah hatur nuhun. Tepang janji pasidina hatur nuhun ditampi. Lajeng maksa nu katilu adalah silatun nafsi. Nyangakeun badan sakujur calon panganten pamegat Cep Irwan Sah SE sarjana ekonomi ditampi. Hiji ditampi ku Neng Cindina calon picareugeun ditampi. Kadua ditampi ku Ibu Ramana calon pimantueun. Katilu ditampi ku RT RW ke di wilayah calon piwargaeun. Kaopat ditampi ku alimil ulama setempat calon pijamaaheun. Ditampi ku opat sisi. Hiji ku jenisna Neng Cindy calon picareugeun hidup ditampi. Dua ditampi ku Ibu Ramana calon pimantueun. Katilu ditampi ku Bapak RT RW calon piwargaeun. Opat ditampi ku ulama setempat calon pijamaaheun. Insyaallah hidup moal saha-saha. Itu. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.